Ya Fatah ya Alim talana putuan alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asiyal aini sareng ari pirang-pirang maksiat dua panon mislun nadori eta saperti ningali ilan nisa'i kateh nisa temenan ningali teh nisa al ajnabiyati anu deungeun-deungeun wa nadril aurati jeung ningali pirang-pirang orat bil istihqari kalawan istihqar ngahinakeun wanadori jeung ningali gitu kaliwat wanadril aurati sareng ningali orat wanadori sareng ningali bil istihqari kalawan maksud ngahinakeun ilal muslimi kamang muslim wanadori jeung ningali fi baitil ghairi di imah batur bi ghairi idnihi kalawan teu aya idina goer wa ghairi zalika jeung salianti nador orat, nador istihqor, nador baitil ghair wa ma'asiyal uduni jeung ari pirang-pirang maksiat cepil udun panguping kal istimai eta sapertikeun nguping ilal gibati kana gibah wa ghairiha jeung salianti gibah minal muharramati tina pirang-pirang nu diharamkeun wa ma'asil yaddi sareng ari pirang-pirang maksiat panangan katat fipi sapertikeun ngurangan fil kaili dina takran wal wazni jeung dina timbangan wal khiyanati sareng saperti khianat wasirqati jeung maling wasairil muamalati jeung sasesana pirang-pirang muamalah transaksi al muharramati nu diharamkeun wakal qatli jeung saperti ngabunuh wadorbi jeung neunggel bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak awasara
Bisa roda sekat dari tukang kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna bagian nataan sapalihna pirang-pirang nu kaasupkeun maksiat dua panon. Di antawisna mislun nadhori ilan nisail ajnabiyah, ningali ka istri anu ajnabiyah. Patarosanana ningalina kana naon gitu, anu jadi doraka teh pokona sakujur tubuh badan awewe eta teh teu meunang ditingali ku ajnabiyahna, ku lalaki anu lain mahram. Kumaha ari dua panon ejeng rambut ejeng kuku termasuk nu kitu. Dua panon rambut dofrun kuku sarua wae teu mustahil bisa wae lalaki nu ajnabiyah katariku awewe teh tina kiceu panonna, tina cureuleuk bulu socakna, atawa tiasa oge ditingali tertarikna pameget ka istri teh tina sya'run, tina rambutna. Bahkan teu mustahil oge tina dopruna sekalipun. Doprun teh kuku. Ari santriah RU mah moal jigana. Dahar rideung sawareh kuku. Kuku anu pedi-medi merada hareran gitu. Hayang heran tinggal digosok we ku minyak tina gorengan. Heran sarua kitu. Mengkilap jadi glossy. Dahar gorengan dilapkeun kana leungeun, geus tina leungeun teh dilapkeun kana kulit. Kulitna teh hideung. Nu tadina black dog jadi black glossy. Lumayan raya herangan saeutik. Ngan leumpang kanu lobatan ngebul, narapel kana cokor nepi ka hurik. Geus diminyakan tuluy katampelan debu. Pararan geus. Jadi sakabeh badan termasuk dua panon rambut jeung kukuna sekalipun. Ngaran-ngaran ku ajnabiyah teu meunang ditingali secara umum. Wal asohu inda Rafi'i, kaul nulangkung sahih numutkeun Imam Ar-Rafi'i, istri ningali kana sakabeh badan lalaki anu lain mahram nu ajnabi. Eta oge sami cenah. Jadi teu misti lalaki ningali ka awewe wungkul. Awewe ningali ka lalaki ge sarua. Ila jami'i badani rijalil ajnabi kana sakabeh badan. Sabab sarua we lamun lalaki aya ketertarikan ti awewe tina bentuk badan jeung anggahotana, awewe oge ka lalaki teu beda saperti kitu. Ditembong-tembong dadana teh jeung beuteungna teh marukana six pack meureun. Ameh awewe hayang
padahal mah one pack melendung hiji di tengah buncit nu kitu mangarana sarua we kalalaki oge cenah ilama baina surah wa rukbah kecuali perkara antara bujal jeung tuur wa qaulu sani la taro minhu ilama yaro minha anu haram ditingalikeun kieu we atuh simpul nama nu haram ditingalikeun haram ditempo gitu berarti berhubunganna jeung naon orat nu haram ditingalikeun ditembrakeun nu haram ditembongkeun berarti haram ningalina oge gitu sok sanajan lalaki ka lalaki tetep kan orat lalaki jeung lalaki baina surah wa rukbah sok sanajan ditempona ku lalaki deui teu meunang ari orat mah atawa awewe jeung awewe kan sarua baina surah wa rukbah lamun awewe jeung awewe deui mah tetep teu meunang sok sanajan jeung sajenis kelamin ngaran-ngaran orat mah haram ditembongkeun haram oge ditingali la yahillu li muslimin ayyushira ila akhihi binadri tu'dhihi dawuh Rasul teu halal pikeun seorang muslim ayyushira ila akhihi binadri tu'dhi ningali bari ningali teh mantak pilara maksudna ningali binadru bisyahwatin ningali bari make syahwat mantak dina madhab Imam Maliki mas saurna batal wudu lamun ningali kalawan jenis bari aya sar sahwat teu mubasyarah ningali wungkul tapi aya sahwat cenah dina madhab Imam Maliki mah jadi batal wuduna eta teh tapi pantel kulit mah teu asal ulah make sahwat lamun pantel make sahwat mah jelas eta ta pantel nu mantak ngabatalkeun teh justru dina Imam Maliki mah cenah ku jimana lain ku pantelna ngan lamun pantel ayeuna make syahwat mah tetep wa nadoril aurati tuh dikuatan ku kalimah sabadana jeung ningali aurat cek tadi haram ditembongkeun berarti haram ditingali atawa henteu ari ningali aurat mah nu ditingalina teh lain auratna boh ti awewe boh ti lalaki tapi ku ningalina teh aya maksud istiqor naon istiqor teh bieu ngahinakeun padahal nu ditempona teh lain aurat gitu tapi ku ningalina maksud ngahinakeun isi eta mah geuningan beungeutna teh kitu isi eta mah geuningan bentuk leungeunna teh kitu tah teu meunang ningalina oge teu meunang ari maksud ngahinakeun mah kitu sok sanajan lain aurat jadi eta nu berhubungan jeung badan ningali lawan jenis anu ajnabiyah ningali aurat ningali jalma muslim sesama muslim bari maksud ngahinakeun ayeuna di luar badan wa nadzari fi baitil ghairi luak lieur tumula tingali di imah batur eta teu meunang lamun keur namu teu meunang eta teh ngilikan jero imah teh geus we cicing di dinya sakumaha nu aya hareupeun urang we nu katempona gitu kecuali cek nu boga imah teh mangga anggap bumi nyalira we upami bade ka WC itu dipalimpengkeun upami bade istirahat mangga di kamar tah ieu sarungna tah ieu mukeunana bilik bade netepan dibebaskeun urang teh ari kitu mah aya widi tinu gaduh bumi na teu sawios-wios gitu ieu mah urang namu bari teu diwidian kunu boga imahna kurnamu we malas tak ulah ningalian jero imah teh gitu.
atawa salianti nu dicaritakeun bieu mana wa ghairi dalik teusina saperti urang ningali kana pamungkaran ningali kana dosa gitu. Idza lam yunkir di mana teu inkar si jalma. Urang ningali dosa, ningali doraka bari teu ingkar dina hate teh yen anu ditingali ku urang teh doraka. Tah nu kitu teh doraka teh ngaranna. Rek bentukna secara langsung pamunkaranana langsung katingal batur migawe dosa ku urang ditempokeun we wungkul gitu. Atawa berbentuk visual. Kumaha visual teh? Gambar atau video anu mungkar, anu doraka gitu. Saramana lamun langsung jika urang meureun lamun kapasamuan kabeneran aya biduan nyanyi dangdut bari ngageol ayu we nempokeun liang tegegna atawa henteu ari langsung mangan dina video ayu we ningalian video mesum atawa video sur teu meunang sarua eta oge kaasupna musyahadatil munkar nyaksi kana pamungkaran lamu paling paur mah ente ningali bari teu ingkar bahwa anu ditingali teh doraka tah eueuh dina hate teh asa halal we nempona teh kade eta mah bisa jadikeun kana kakupuran lain saukur dosa nya nyaksi kana dosa bari teu ingkar dina hatena yen nu dilakukeun teh doraka tah sarua jeung ngahalalkeun kana perkara nu haram mun kitu mah keuna kana kufur lain dosa wungkul eta tisapalina dosa nu dilaksanakeun ku dua soca urang kumaha tu lamun urang ningali kana pamungkaran dawuh Rasul nu masyhur di urang man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman upami mampu urang dibere kakuasaan keur ngarobah pamungkaran sok gunakeun kakuasaanana keur ngarobah pamungkaran urang mampu nangan nasehatan sok nasehatan teu mampu da teu boga kakuasaan teu mampu nganasehatan da sieun kalah malikan minimal ingkar dina hate yen anu dilaksanakeun nu ditingali ku urang teh pamungkaran lain perkara nu alus gitu. Talamun dibere kakuasaan teu digunakeun keur negakeun kabenaran keur ngalawan pamungkaran lamun boga lisan teu dipake nganasehatan kana mungkar lamun hate teu ingkar ta eta teh panglemah-lemahna iman adhaful iman jadi sakamampuan urang minimal aya ingkar dina hate yen nu disaksikeun ku urang teh doraka sing goreng lain ayeuna ningali wungkul urang migawe dosa naon wae ye rek ku panon rek ku leungeun rek ku suku lamun dibarengan nu dilakukeun teh ditekadkeun halal padahal buktina haram eta teh kufur doraka leungeun contoh saperti maling misalkeun teh eueuh dina hate teh ingkar yen maling teh haram lempeng we maling tah bisa jadi kufur ku malingna sabab teu ingkar kana doraka dina hatena salajengna wa ma'asiyal udzun ayeuna bagian nataan doraka nu dilaksanakeun ku cepil upami kamari nu disebut gibah kaasupkeun doraka lisan
tah lamun urang henteu ari nyaritakeun batur mah ngan resep we ngadengekeunana sarua eta oge kaasupna doraka cepil berarti kal istimai ilal gibati wa ghairiha saperti ngupingkeun kana cariosan gibah eta oge kaasupna doraka ngan cepil lamun ayeuna nya nyaritakeun nya ngadenge double nya doraka lisan nya doraka cepil aya urang ngobrol henteu ngan ngadengekeun we resep doraka ngan cepilna wungkul kitu da teu ngilu ngobrol ari lisan wa ghairiha minal muharramati setiap perkara nu diharamkeun dibunyiikeunana dikaluarkeunana atawa diobrolkeunana eta teh haram keur dikupingkeunana sapertos perkataan anu kotor eta diantawis doraka nu dilaksanakeun ku dua cepil urang salajengna wa masyal yadi ayeuna doraka leungeun mana katat fi pipil kaili wal wajni wal khiyanati saperti tatfif naon bete tatfif teh ngurangan dina naon kail wajnun dina timbangan atau dina ukuran dina Al-Qur'an Al-Mutaffifin ayat 1 wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun diancam ku neraka welna Allah jalma anu ngurangan nakeran neraka aya neraka wel ngaranna dina Al-Qur'an wailul lil musallin kana teh ngaran neraka dipake ngancam jalma nu salat neraka dipake ngancam keur jalma nu ngurangan takran wailul lil mutaffifin wail teh ngaran neraka atawan teu ari ukuran mah ngan timbangan nu diukur nu dikuranganana sarua eta oge doraka leungeun wasarikoti jeung maling ari ngaran sirqoh teh nyaeta ahdul malil ghairi ala wajhil khafai patokan maling ya ahdu malil ghairi ala wajhil khafai nyokot barang batur ala wajhil khafa bari susulumputan tegesna teu nyahoeun nu bogana bari moal dibalikeun deui nu kitu ngaranna sirqoh maling lamun make barang batur teu nyahoeun nu boga tapi maksud rek dibalikeun deui eta mah gosob ngaranna ahdu mali mutaqawimun muhtarimun bila idni sahibihi bila khofiyatin ari gosob mah teu susulumputan da sendal teh teu disumputkeun nemrak sendal teh ngan makena teu bebeja heula kitu ngan maksud rek dibalikeun deui tanu kitu ngaranna gosob gitu lamun ayeuna nyokot bari samar tur teu maksud rek dibalikeun deui nu kitu mah sirqoh maling wasairil muamalatil muharramati jeung sasesana muamalah nu diharamkeun teu meunang dilaksanakeun cara mana jual beli anu haram nu diharamkeun kamari sapertikeun ngajual khomer ngajual barang naon weh nu diharamkeun tah leungeun dipake transaksina kabawa doraka sok sanajan urang ngukul jadi kurir misalkeun penjualna batur nu meulina batur urang ukur nganterkeun sarua we nulungan kana haram urang oge berarti tiba dina haram
Wakal qatli jeung conto deui saperti ngabunuh. Ngabunuh nu kumaha ye? Qatlun nafsil muharramati amdan, ngabunuh awak-awakan bari ngahaja nu diharamkeun. Au sibhu amdin atawa nu saperti ngabunuh ngahaja gitu. Mun di urang mah meureunna pembunuhan berencana gitu. Pembunuhan tidak terencana gitu. Dina hukum Indonesia mengarana teh mun teu salah kitu. Salajengna deui wadorbu neunggel bigoiri hakin kalawan teu aya hak. Paingan cekolot ulah sok hampang leungeun. Hampang leungeun teh maksudna babari pisan ngalaksanakeun doraka ku leungeun gitu. Hampang leungeun teh. Sakumaha nya oge pinapsun hari bisa keneh ku obrolan mah nya obrolan we geula. Ancaman Rasul ngeunaan dorbun neunggel bigoiri hak mandoroba sauton zulman uktusa minhu yaumal qiyamah. Urang teh bakal ditetekan naon atuh bahasa urang mah dimutilasi gitu. Jadi na poe kiamat. Naudzubillah. Tina neunggel unggul kitu. Ta eta contoh-contoh maksiat anu dilaksanakeun ku naon? Dua panangan. Wa ma'asir rijli sareng ari pirang-pirang maksiat rijlun sampean mislul masyi sapertikeun leumpang pisi ayatin dina maksud mitnah bimuslimin kajal manu muslim au qatlihi atawa leumpang dina maehan muslim auman atawa leumpang dina perkara yadurru anu ngamadarakeun ieu mah hu ka muslim bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak wa ghairu dzalika jeung saliyati nu dicarioskeun mingkul lima nyata tina saban-saban perkara haruman anu haram naon al masyu leumpang ilaihi kana eman wa masyal parji jeung ari pirang-pirang maksiat parji teh umum lain bobogan awewe hukul nu lalaki oge disebut parji kazina sapertikeun zina wal liwati sareng ngaliwat waliwat punten punten urang ngobrol nu jorok kana liang tai dubur ngadubur wal istimna'i jeung ngalap suka bil yadi kuleungeun wa ghairi dzalika jeung salian tinu dicarioskeun mimma hasil parji tina pirang-pirang maksiat parji. Awas.
Salajengna musonib nataan kana maksiat nu dilaksanakeun ku suku ku sampean dicontohan sapertikeun lempang dina rek mitnah jalma muslim. Moal naon moal ngeungeul moal ngabunuh rek mitnah wungkul. Tah ku lempangna oge jadi doraka. Atawa jelas ayeuna mah maksudna rek ngabunuh omong gitu. Tawa rek saukur neungeul sarua. Jadi ngabunuhna doraka, mitnahna doraka, neunggeulna doraka, ngaleumpangkeun sukuna oge doraka. Pokona setiap urang nuju kana perkara nu diharamkeun berarti haram ngalengkakeun sampeanana. Rek kana tempat nu haramna atawa kana kalakuan. Jadi setiap perkara nu diharamkeun ngaleumpangkeun sukuna oge haram. Rek kana tempat atawa kana kalakuan haram nama. Eta doraka suku. Salajengna doraka parji. Parjun teh cenah hartina teh bunga. Geuningan dipake ngaran bobogaan. Gitu. Awewe manggi nu lalaki sok bunga. Ayunan lalaki manggi nu awewe sarua bunga. Tak umum, lain nu awewe wungkul disebut parjun teh. Lalaki oge sarua. Ayeuna awewe teu bunga sot teh. Geus kawin mah nu panggela totoker teh awewe. Aduh hajakal ngomong tuh. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dambin ba'da syirkin a'dhama min nutfatin wa do'ahar rajulu fi rahmin la yahillu lahu." Ma min dambin teu kapati-pati tina hiji dosa ba'da syirkin dina sabada musyrik a'dhama nu leuwih gede min nutfatin tinimbang cai mani. Tegasna ngalaksanakeun zina. Jadi urutan dosa gede sabada syirik teh zina. Wa do'ana rajulu fi rahmin anu nyimpen kana nutfah teh lalaki dina rahim istri nu teu halal pikeun eta lalaki. Eta ancaman keur anu ngalaksanakeun zina. Jadi ceuk Rasul a'doma min nutfatin. Sabada dosa syirik nu panggedena, dosa gede nyaeta urutanna zina. Kaisukeun akbarul kabair. Panggede-gedena di antara dosa-dosa anu gede. Bakal saperti kumaha jalma nu ngalaksanakeun zina engke dina poe kiamat sabab gambaran nalika dihudangkeun ti alam kubur teh beda-beda. Kumaha amal salila di alam dunia. Dawuh Rasul kene, "Inna zunata ya'tuna yaumal qiyamati tasta'ilu furujuhu naron yu'raquna bainal khalaiqi binatnin furujihim." Dawuh Rasul, inna zunata sanyana jalma tukang zina ya'tuna bakal daratan ieu jalma tukang zina yaumal qiyamati dina dintenan kiamat tasta'ilu furujuhum bari muntab-muntab
naon furujuhum parjina ieu junah naonana naron seuleuna tina dua bobogaanana ngaluarkeun seuneu tukang ngajina bakal gitu dina poe kiamat yu'rafuna bainal khalaik bari nyemburkeun seuneu tina bobogaan teh katingali ku sakabeh jalma nu aya di akhirat ke yaumul qiyamah. Naon sababna jalma-jalma langsung ngaralieun jeung langsung ningalikeun kana parji nu ngaluarkeun seuneu binatni furujiim sabab saja bangaluarkeun seuneu parjina teh bau nyengat hiji ngaralieunna teh ku akibat aneh sabab tina bobogaan kaluar seuneu nu kadua ku pedah bau gitu. Ta eta gambaran jalma tukang zina dina dintenan kiamat saperti kitu. Al-Qur'an mah tegas ngajelaskeun ge wala taqrabuz zina. Sekedar mendekati wae lamun ningali kana bahasana taqrabu teh kan ulah ngadeuketan. La taqrabu ulah ngadeuketan karanjeun kabeh azina kana zina. Sakadar ngadeuketan kana zina wae geus ulah gitu. Geus komo lamun ayeuna eta zina dilaksanakeun. Paingan bieu Rasul rankingna termasuk ranking pang gede-gedena di antara dosa gede sabada musyrik zina. Terjadina bisa kumaha wae eta bisa jadi ladang ningali heula nu tadi teh maklum geus maju ka beger geus boga kaayang kalawan jenis bola lalaki ku awewe ku akibat sering jadi halusinasina khoyalina mikirkeun anu can pantes dipikirkeun anu sehingga terjadi kajadian anu teu diharapkeun dina ngaran atawa ngaliwat. Naon ari liwat ieu lain jorok cekitanna ilajul hasafati au qadriha fi duburi dakarin au unsa ngasupkeun hasafat atawa ukuranana hasafat tapi dina palawangan pengker rek kanu lalaki rek kanu awewe umum sok sanajan kanu awe tetep disebutna teh liwat ngadubur bahasa kasar nama ngadubling daikannya gareuleuh-geuleuh acan tempat keluar tai. Ajeuna da ieu mah istrina oge tos janten bojo abi paduli rek jadi pamajikan ge da haram kana palawangan pengker mah teu meunang gitu. Jadi rek kasesama jenis rek kalawan jenis ngaran-ngaran kana dubur mah ulah. Atuh kitu mah rek kana palawangan hareup we montong ari awewena can dikawin mah sarua. La yang durullahu ila rajulin ata rajulan awin ro'atan fit duburi ancaman rasul kerjaman ngaliwat. La yang durullahu Allah moal ningali kasahan ila rajulin kahiji lalaki ata anu ngadatangan ieu rajul rajulan kalalaki deui tegasna lalaki resep kalalaki deui. Naon disebut nanti gay. Nah, erek ngadu samurai berarti. Awi meroatan atawa lain kalalaki mah si lalaki teh ngadatangan awewe tapi pituburi dina palawangan pengker. Eta ancamanan geus moal diliuk-liuk acan ku Allah tegesna laknatna oge luar biasa gedena.
kerjalma nu liwat ngaduhur. Salajengna wal istimna saperti ngalap ngeuneunan. Naon ari istimna teh? Istimna teh ngaran istimna tolabu khurujil maniyyi, nyupri ngaluarkeun cai mani. Nu kitu teh ngaranna istimna. Kumaha we carana mah? Erek ku bilyadi, erek ku leungeun. Gabut ieu puasa ngabuburit. Rek ngome bobogaan we. Aya di maneh. Da make leungeun batur biyadi nafsihi au biyadil ghairi, rek ku leungeun batur, rek ku leungeun sorangan ulah. Baru ulah dimurah mare bisa calon presiden dikeluarkeun. Jadi eta kumaha we carana mah? Nyupri ngaluarkeun cai mani. Umum ieu teh teu bungkul ka lalaki. Sabab istimna di awewe oge aya. Patarosanana kumaha lamun ayeuna sapertoskeun tos suami istri kalarasan istrina teh nuju haid, sedengkeun ari istri nu haid haram diwati. Tah kumaha istimna kanu janten caroge? Contoh peda dieu bahasa biyadin tolabu khurujil mani, tapi ku panangan bojot lain ku leungeun nyalira. Ku musonib sarah diwaler amal istimna'u biyadil halilati pajaijun. Istimna ku leungeun nu halal tegasna leungeun pamajikan. Pajaijun eta mah meunang halal da ayeuna bersentuhan oge. Justru contoh misalkeun salaki pamajikan awena geret kalah ku leungeun salakina sorangan, haram nu kitu mah dosa gede. Mending keneh ku leungeun pamajikan eta mah meunang. Amal istimna biyadil halilati pajaijun. Ta garis bawahi istimna kumaha we carana mah ngan nu dimaksud istimna teh tolabu khurujil mani, nyupri ngaluarkeun cai mani, teu meunang haram sarua kagolongkeunana zina nu kitu. Jeung sasesana pirang-pirang maksiat nu dilaksanakeun ku parji. Mana wae nu teu dicaritakeun ku musonib matan tapi kaasupkeun doraka parji. Kamusahaqatin nisa'i, saperti galungan awewe jeung awewe gitu. Lamun tadi mah lalaki jeung naon disebutna? Ieu mah awewe jeung awewe. Naudzubillah. Naon disebutna teh? Hah? Wahwa antap alal mar'atu bil mar'ati tuh pagawean kitu teh musahaqoh, musahaqatin nisa teh pagawean awewe jeung awewe deui nya nu bieu disebutna. Teu beda saperti haram lalaki ka lalaki deui awewe ka awewe ge sarua haram. Beda bieu teu kacarioskeun dina matana. Taeta diantawis anu kagolongkeun maksiat parji. Wal maksiatu sareng ari maksiat taman kemana itu wal maksiatu jeung maksiat di kulli badani kusakabeh badan. Si rahasia menipang tarik. Kal hukuki saperti nganyerikeun lil walidaini kanu jadi indung bapak, naudzubillah. Wal pirori sareng kabur
minazahfi tina peperangan. Wa huma sareng ari ukuk jeung piror nganyerikeun jeung kabur eta minal kabairi tisapalihna pirang-pirang dosa gede. Wa ghairuma jeung ari salianti perkara zukira nu dicarioskeun ieu mah minal ma'asi nyatana tina pirang-pirang maksiat mislu irkho idaili saubi saperti ngagoberkeun tungtung baju ngagapuikeun ngagoberkeun tungtung baju wa qati'ati rahimi jeung megatkeun baraya wa zulmin nasi sareng ngadolim kajalma-jalma. Baca. Tina mangpirang-pirang doraka nu dilakukeun ku anggota badan urang aya oge doraka lamun dilakukeun teh lain saukur jan sajenis anggota badan tapi doraka saawak-awak jadina teh kitu. Mana nu kagolongkeun doraka tapi ku ngalakukeun nate dorakana jadi saawak-awak. Kalau ukul walidaini sapertikeun nganyerikeun kanu jadi indung bapa. Dina Al-Qur'an wala taqul lahuma uffi. Ngucapkeun kalimah wae indung bapa ditah ceuk maneh teh keula engke atuh mah engke atuh Pak. Nah, ngucapkeun kalimah wae eta teh geus kaasupkeun ku kukul walidain kitu teh. Fala taqul lahuma uffi. Dawuh Rasul kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati illa uquqal walidain. Cek Rasul setiap pirang-pirang dosa eta diakhirkeun ku Allah. Naon nu diakhirkeun teh? Nyaeta siksaan nu baris dipasikeun ku Allah ka jalma nu migawe dosa. Diakhirkeun siksaanna teh tina mang pirang-pirang dosa teh. Ngan aya siksaan anu disegerakeun datangna. Hartosna teu kudu nungguan di akhirat, di dunia oge bakal karasa. Mana dawuh Rasul illa uquqal walidaini, kecuali nganyerikeun nu jadi indung bapa. Eta mah moal diengkekeun ku Allah teh laknat jeung siksaana teh di dunia keneh balukarna bakal karasa. Lamun dosa salianti uququl walidain diengkekeun maksudna ke di akhirat kapanggihna gitu. Hari nyeri indung bapa mah di dunia keneh geus ditembongkeun.
Jadi dongeng malin kundang teh ngaranna ge dongeng. Nu pada intina pelajaran gitu. Ngahina ngalawan kanu jadi indung di dunia keneh geus ditembongkeun balukarna gitu. Wallahu alam ali bener jadi batu jeung teu nama dangarana oge dongeng. Ngan pelajaranna tina dongeng malin kundang teh geus ditembongkeun di dunia keneh siksaanana keur jalma nu nganyeri indung bapak mah gitu. Mana kateranganana digancangkeun siksaan keur jalma nu nganyeri indung bapak. Lajengkeun dawuh Rasul nu nembe fa innallaha yaj'aluhu li shahibihi fil hayati dunya qoblal mamat. Dawuh Rasul pilaku urang teh ya. Fa innallaha mangka sayatosna Allah ceuk Rasul yu'ajjilu ngagancangkeun Allah kana ka ukuk kanu nganyeri li shahibihi kanu migawe fil hayati dunya tuh dina kahirupan dunya keneh wae geus dibikeun kituna teh qoblal mamat samemeh maot. Urang keur hirup keneh di dunya geus meunang balai bisa jadi aya dosa urang kanu jadi indung bapak. Meungpeung isuk aya momen balik bisi salila di Riyadul Ulum ongko ngaji teh padahal unggal waktu ngilu ka madrasah teh. Ongko ayeuna tiap pangajian oge teu pernah teu hadir, malahan Madinah nya di logat nya ditulis nya nalarna oge teu kakantun, tapi keukeuh teu bisa wae bisi pernah dina hiji waktu ngalangkungan cariosan atawa tingkah laku indung bapak urang jadi nyerieun hate. Bisi balukar ti dinya sabab ieu ceuk Rasul yu'ajjiluhu li shahibihi fil hayati dunya qoblal mamat. Bakal digancangkeun ku Allah siksaan keur jalma nu nyeri indung bapak di dunya keneh samemeh jalma na maot oge bakal ditembongkeun. Ulah gengsi nganuhunkeun kanu jadi kolot teh teu kudu gengsi. Nuhun mah patos nitipkeun abdi di Riyadul Ulum geuningan ari dititipkeun ka pasantren mah abdi teh jadi terang ilmu salat, jadi terang ilmu puasa, jadi terang ilmu tauhid wanoh jeung pangeran, jadi terang kumaha damel sae kanu janten ibu rahmat teh. Dalam teu ladang ngaos mah abdi bade ti mana teuing terang sapertos kitu. Teu kudu gengsi nganuhunkeun kanu jadi kolot teh. Sok sanajan balesan tina kalusan kolot moal kabales kunaon oge. Dunia jeung saeusina dibikeun rek ngabales kalusan kolot moal mata bisa kapayan. Ta minimal atuh bungahkeun ku bahasa urang. Ulah gengsi mentang kurang ka kolot teh kudu kitu. Mantap bisi isuk langsung balik numpang heulana dipanggihan ulah sasa ulah waka ulin ka ridu ka dieu. Kolot ulah panggihan. Nu hirup sok silaturahmian, nu geus pupus sok jarohan heula. Memeh ka mamana kitu heula. Bisi pernah dina hiji waktu sok sanajan urang keur di pondok pernah nganyerikeun hate nu jadi kolot urang. Sabab ieu dawuh Rasul ancamanana. Ratos gede ya dawuh Rasul sabada dawuh Rasul nu nembe hadis nu nembe. Al ibnul baru al ibnu ari budak al baru anu alus ka indung bapakna la yadkhulu eta moal asup ieu ibnun annaro kana neraka wal anqu jeung ari nu nganyerikeun la yadkhulu moal asup ieu anqu al jannata ka surga. Kesimpulanna ceuk Rasul budak nu ngabungahkeun gawe alus kanu jadi indung bapana ku Allah moal matak diasupkeun kana neraka. Sabalikna jalma nu nganyerikeun kanu jadi indung bapa sok sanajan tukang ibadah ceuk paribasana
layak urul jannata mual tak diasupkeun kana surgana Allah. Nah ka indung wungkul teu termasuk ka bapa oge gitu. Beda indung nu ngalahirkeun ngan lamun rek dibundang banding gitu. Mana anu kudu diestokkeun ku urang antara indung jeung bapa? Indung sabab Rasul nyebatna oge 3 wangsulan. Ummuka, 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 summa abika, summa abuka. Indung maneh heula dugi ka 3 wangsulan. Geus 3 kali Rasul nyebut ummun kakara summa abuka. Sok aya kakara kanu jadi ramadi jeung Rasul begitu. Taeta akbarul kabair sabada syirkun sabada naon dieu zina. Dulu yang ukul walidain bahkan aya oge nu ngurutkeun teh nu ngurutkeun dosa gede. Justru ukul walidain teh tingkatan kadua sabada syirik gitu dina dosa gede. Paingan aya makolan lamun teama dimenangkeun sujud kasalian di Allah mangka nu panggeulana bakal disujudan teh nu jadi indung bapa. Ngan da teu meunang, ngan ieu mah lamun teama meunang sujud ka makhluk nu panggeulana kudu disujudan teh indung bapa. Berarti saking mulia-muliana jeung teu aneh lamun Rasul ngagolongkeun dosa gede jalma nu nganyerikeun. Sabab ayeuna balukarna lamun nu damel sae surga bagianna, nu damel awon neraka bagianna. Awalidain lamun jalma nu geus usaha ya, jalma nu geus usaha heudang ngabungahkeun iwal ti ku harta benda da manehna mah usaha. Ari urang mah da usaha urang oge sarua ngan kabeneran urang mah usahana dina bidang ilmu gitu. Neangan ilmu meureun lamun batur pengusaha hayang nembongkeun kolotna teh ku ladang usahana berarti ku harta benda. Ari urang mah da usahana dina bidang ilmu berarti ku ilmu urang ngabungahkeunana gitu. Lain harti kudu pidato cocorowokan hareupeun indung bapa. Lain gitu, lain mampatan indung bapa. Tapi ladang ngajina tembongkeun gitu dina akhlak urang dipayungan ibu urang. Ta eta teh jadi pangubar. Teu beda saperti kieu. Indung teh nyawa nu ditaruhkeunna keur ngalahirkeun teh. Tapi pas nalika borojol budak ceurik nu dilahirkeun kanyeri nu dieu jeung ditaruhkeun nyawana jadi poho saketika. Saking kubungah-bungahna ngupingkeun kana tangisan budak nu kakara lahir. Sarua nu geus gede ge kitu. Sakumaha ayeuna nyerina kudu jadi anak, capekna ngasuh nu jadi budak bakal kaubaran kunaon ku tingkah laku urang gitu. Ubaranana ku eta. Da urang mah harta benda lain bagianana dadakan karya dugum teh lain rek neangan duit, neangan ilmu, pangarti. Tembongkeunna eta we. Komo lamun ayeuna nya nembongkeun akhlak nu sae nya ayeuna kaangkat ku kulawargi. Duh cep wayahna dayeuna mah keur di imah, meungpeung keur di imah jik kuliah subuh. Ulang mundur. Maju we. Da bisana oge maca jurmiah tinggal baca jurmiah hareupeun ibu-ibu. Bisana oge bismillah wungkul tinggal bismillah wungkul baca. Ulang mundur. Kapan urang sok tabrinan, urang sok ayeuna murokian lamun malam Kamis. Sugan moal ari jadi ayeuna panembus dosa orang kanu jadi kolot ngan sugan saeutik jadi bungaheun ku kituna gitu.
Salajengna wal firaru minaz zahfi. Naon ari piror? Piror teh kabur. Naon ari zahpun? Perang. Zahpun didinya bisa jadi perang bener jika nu di halaman ku Rasul baheula, bisa jadi perang dina zaman ayeuna. Naon perang zaman ayeuna? Urang keur perang. Naon? Merangan hawa nafsu, neangan ilmu teh da batur mah haroreameun. Nu cicing di koboh oge teh sumanget kabeh ieu. Gitu. Anggar we datang ka madosa teh peda kapaksa gitu. Kabeh oge ladang maksakeun. Lamun baheula mah mimiti asup teh kapaksa, peda ku kolot dibebeskeun, peda digiring-giring ku keamanan, ceuli gandeng ku bel gitu. Geus gede mah bakal pindah sia. Kumaha pindah? Jadi butuh, urang nu butuh. Lain kapaksa deui. Beuki lila urang hirup, beuki ka ditu ka dieu ulin bakal leuwih karasa butuhna kana ilmu. Mantap ulah piror di pasantrenna. Cicing we salagi can ditita ilmu mah. Sok sanajan ceuk paribasana geus teu kakelasan di dieu, saking ku geus lila, can ditita ilmu mah cicing we. Gitu. Bisi kaasupkeun piror minaz zahfi. Kabur tina peperangan. Gitu. Tafwid we abdi mah. Sok sanaos ngaos sakieu buktosna misalkeun wungkul gede. Nah, gedena teh kitabna wungkul sugan weh ku tafwid ku turut kanu jadi guru. Jadi wasilah keur urang gitu. Tah ulah piror urangna. Keun neangan pangalaman engke ge teu kudu menta bakal ieu diinditkeun. Kuda cenah teh geus kolot jenggot luhur handap geus hayang kawin, bakal dikawinkeun. Sok asal manehna turut cicing di dieu. Gitu. Ceuk paribasana hayang naon gitu. Asal kuat teh manehna. Ulah piror minaz zahfi. Sok rek nepi ka mana dianteur ku urang sorangan ieu. Rek nepi ka mana. Wa umma minal kabairi wa ghairi ma dzukira minal ma'asi mislu irkha'i dairi saumi. Tah nu bieu umma teh balikna kana hukuk jeung kana piror. Eta ceuk musonif minal kabairi kagolongkeun tina dosa-dosa gede. Nganyeri kanu jadi indung bapa jeung kabur tina peperangan. Wa ghairu madzukira minal ma'asi aya deui cenah salian tinu bieu tapi kaasupkeun doraka saawak-awak dorakana teh teu beda jiga ayeuna ukuk jeung piror dorakana saawak-awak mana irkha'i daili saubi ngarumbaikeun ngabeberkeun pakaian tungtung pakaian lalaki. Ya dina hadis Rasul sama Muhammadiyah katanyakeun karonan kieu. Rasul teh lamun make sarung, hijab, sampit atawa make komis, baju gamis, handapna teh tara ngarumbai nepi kana taneuh. Dina hiji riwayat hadis aya kalana Rasul nganggo sampingna di tengah-tengah bitis handapna teh. Aya kalana di luhureun mumuncangan mata kaki. Ngan teu kacarioskeun Rasul nganggo anggean anu kahandapna dugi ka ngarumbay ngalangkungan mata kaki komo nepi ka kagugusur dina taneuh mah henteu. Ari istri kumaha nu penting ulah leuleuwih teuing ngarumbayna ari istri mah da ora teh nutupan ayeuna keuneuh jeung kahandapna. Ngan ulah ari nepi ka nyapukeun jalan mah eta irkha daili saum kitu. Naon sababna? Sabab jalma anu irkha'i daili saum kaasupna teh jalma tafakhur. Naon ari tafakhur teh adigung, takabur itu sombong jalma nu kitu. Tamantap biasakeun sok sanajan di luar salat. Ulah ali luhur teuing mah bisi katebak angin sarungna. Atuh minimal luhur cecekolan kitu tah.
Kan baik tok era cek olan di deuleu ge. Da apaleun ieu urang mah tukang silat. Atuh da hayang ditutupan sakalieun ayeuna babarengan jeung batu masuk teu sawios-wios asal ulang nepikan salana atawa sauna jadi hadapeun suku kagugusur. Ta eta teh sarua kaasupkeun dorangka saawak-awak make pakaian kitu. Tapi ari awe mah ulah nurutan lalaki make sarung da beda di orang awe. Ulah luhureun cecek olah. Wa qati'ati rahimi nu kasupkeun doraka sawak-awak teh megatkeun babarayaan gitu. Mantap ye lamun boga loba kene dulur, komo aya kene kolot mah pancakakikeun. Dulur-dulur teh bisi urang panggih ternyata dulur, tapi urangna teu wawuh. Nah, sok pancakakikeun turunan ti bapa teh anu turunan ti indung teh anu aki ti bapa aki ti indung papai sing nyaho eta teh gitu da eta nasab urang maksudna mah nu tadi rek ngajaga tali silaturahmi antar keluarga supaya teu jadi pegat teu paremeun obor cek kolot mah gitu. Moal bingung nyiuhan di mana panas jeung hujan teh gitu. Ta eta nu kaasupkeun dorangka saawak-awak. Mana deui nu terakhir wadul min nasi ngadolim ka papada jalma. Mangkanat indahu madlamatun li akhihi min ardin aw min syai'in falyata'alla lahu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Ancaman Rasul ya keur jalma anu ngadolim ka jalmi nu sanes rek anu dulur teh dulur bener gitu dulur nasab rek lain dulur tapi saagama atawa lain dulur lain saagama jalma sarua. Nah, eta teh sok sanajan beda agama sekalipun lamun pangkatna kafir di mah tetep urang teh teu meunang ngadolim. Beda deui jeung kafir Arabi da aturanna eta mah kafir Arabi mah nu ngajak perang teh ka urang. Ari kafir di mah biasa, tatangga jeung urang biasa, jual beli jeung urang kosong, ka urang bageur, urang ka manehna bageur gitu. Tak sarua gitu, oke sok sanajan beda agama, da sarua jalma ulah didolim. Nah, tah nu paling pawur ancamanna kadoliman nu dilakukeun ku urang ka batur bakal balik deui sok sanajan lain di jalma nu didolim ku urang. Balik ti madrasah ieu ente misalkan teh ti Tajong. Nah, kan ti Tajong lain ku jalma didolim ti urang. Bisa jadi ku ti Tajongna eta teh balukar tadi urang memeh asup ka madrasahna geus ngadolim heula batu. Tong kadaba jalma nu didolim doana moal dihijab ku Allah teh. Yakin bakal diijabahna. Doa hidup bapa, doa jalma nu didolim moal dihalangan. Moal dihalangan. Mantap bisi enjing pageto ente nu didolimna ulah ngadoakeun goreng tadi da ceuk kamari ulah doakeun we mudah-mudahan saeta sing sore gitu. Enggal-enggal dipapari hidayah sareng taufik. Tuh sugah we ayeuna manehna tobat teh hadang doa urang jadi kabalanteran urang kalusanana. Tah urang di mana urang nu ngadolimna ade kudu hati-hati da teu kabeh ayeuna nu didolim ngadoakeun alus kumaha lamun dolim ku urang ngadoakeun goreng ta eta paling pawur. Mantap nu terakhir pamungkas tina mangpirang-pirang maksiat musonib nyebutan teu temi ngadolim ka papada jalma. Terus wallahu terus saya teman ada bagian aman pun kayak tuntung itu supaya yuhal walad.